Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Ngalajengkeun hanca salajengna faslun fi isti'mali alatis siwaki, ieu bab mertelakeun makena alat siwak. Wa huwa ari siwak eta min sunanil wudu'i mangrupikeun bagian tina pasunahan wudu. Wa yutlaqu siwak aidon dan sareng mutlak siwak aidon deui alama kana perkara yustaku anu siwak bihi ku itu siwak min araqi wa nahwihi kalayan tina makena kayu arok wa nahwihi atanapi saliyana kayu arok. Wa siwaku mustahabun sareng ari siwak eta mustahabun disunahkeun fi kulli halin tina saban-saban tingkah. Wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun siwak tanzihan tegasna mamakruh tanzih illa angin ba'da zawali saparantos terbitna panon poe liso imin keur jalma anu puasa. Pardon rek puasa pardu awanaplan atanapi puasa sunah. Wa tazulul karahatu jeung leungit hukum kamakruhana siwak bi guru bisamsi ku sabab lingsirna panon poe. Wahtar sareng parantos milih saha al-Nawawiyu Imam Nawawi ada mal karahati kana teu ayana hukum makruh mutlakun secara mutlak. Wa huwa ari siwak aya siwaku tegasna mah siwak eta pi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat asyaddu istibahan banget disunahkeun pisan min ghairiha tina salian tilu pirang-pirang tempat. Ahaduha ari salah sahijina banget disunahkeun pisan tina tilu tempat teh nyaeta eta inda taghayyuril fami nalika robahna paham min azmin tina tingkah azam. Kila dicarioskeun huwa ari azam eta sukutu tawilun eta cicing anu lila. Artosna teu ngomong anu lila. Wakila sareng dicarioskeun oge huwa ari azam teh eta tarkul akli ninggalkeun barang tuang. Maksudna mah teu barang tuang tina ngakayaan lila. Wa innama sareng saestuna perkara qolatus nyarios wa ghairuhu kana lapat ghairuhu lias mala kana supaya ngalingkup taghayyurul fami barobahna baham bi ghairi azmin salian ti azam ka aklidhi saperti barang tuang anu ngabogaan rihin karihin ambe-ambean anu bau saumin saperti bawang beureum wabasolin sareng bawang bodas wa ghairihima atanapi salian tina dua eta. Basane sareng disunahkeun ieu siwak disunahkeun banget indal qiyami eta nalika hudang ail istiqadi tegasna mah hudang minan naumi dina sare. Wasali sujeng disunahkeun pisan siwak indal qiyami nalika ngadeg ila sholati rek migawe salat pardon halna salat fardu aw naflan atanapi salat sunat. Wayata akadu aidon wayata akadu jeung nguatkeun deui aidon deui
bi ghairi salasatil mazkurati tina salian tilu anu ditutur di luhur, lima tina perkara huan parantos ditutur mazkurun huwa ieu ma huwa arima mazkurun anu eta anu ditutur bil mutawalati tina kitab mutawalat, kitab anu panjang babaranana. Qiraatil Qur'ani sunah pisan nalika siwak mun urang rek maca Quran, waspiraril asnani sareng konengna pirang-pirang untu. Wayusanu jarang disunatkeun ayan wiya supaya nganiatan bisiwaki kalawan siwak sunnata kana niat sunnah. Wayastaka jeung siwak anjeun biyaminihi ku mayunkeun belah katuhu. Wayabda jeung ngamimitian anjeun siwak bil janibi kunu bagian bil janibil aimani ku bagian katuhu min pamihi tina baham anjeun. Wa ayyumiru sareng dibulak-balik kayu siwak alasak bi khalqihi kanu bagian langit-langitna ikoro atanapi tenggorokan, imroron latifan kalayan bulak-balik anu lembut nu alon. Wa ala karosi sareng diteruskeun ieu siwak kana karosi adrosihi kana gigi-gigi geraham. Wallahu a'lam bishawab.